Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kelas hiji sadayana anu soleh sareng soleha. Tepang deui sareng Bu Aneng Aruna dina pangajaran bahasa Sunda kelas hiji. Kumaha sadayana darama? Mugi-mugi Allah mamaparin kesehatan kasadayana. Amin ya robbal alamin. Dina dinten ayeuna urang bakal diajar bahasa Sunda pangajaran nu kalima ngenaan pangalaman. Mangga regepkeun pangajaran ieu nya. Sateacana sasarengan urang maca doa heula saat acan diajar bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ayeuna urang maca carita anu aya dina halaman 66 nepi ka 68. Diregepkeun nya. Nyaba ka panyirapan, berkunjung ke pedesaan. Tisna diajakan nyaba ka panyirapan. Tisna diajak berkunjung ke pedesaan. Lembur di suku gunung jauh ti kota. Desa di suku gunung jauh dari kota. Didinya aya Nini jeung akina Tisna. Di sana ada nenek dan kakeknya Tisna. Akina Tisna ngebon melak palawija. Kakeknya Tisna berkebun menanam palawija. Kayaning jagong, walu, jeung paria. Seperti jagung, walu, dan pare. Pare oge melak disebutna ngahuma. Pare juga ditanam disebutnya berladang. Tatangkalan galede jeung jarangkung. Pohon-pohon besar dan tinggi. Alpukat, nangka, peteuy jeung limus. Alpukat, nangka, pete, dan limus. Sok diarah buahna lamun keur usum. Suka diambil buahnya kalau sedang musim. Mahoni, jati, jeung suren diarah kaina. Mahoni, jati, dan surian diambil kayunya. Kaung sok disadap diarah lahangna. Aren suka disadap diambil sarinya. Pikeun bahan nyieun gula beureum untuk membuat gula merah. Lobana tatangkalan miara sumber cai. Banyaknya pohon-pohon menjadi sumber air. Kana hawa oge jadi bersih tur segar. Udaranya juga jadi bersih dan juga segar. Nambahan endah kana pemandangan. Ditambah juga indah sebagai pemandangan. Beda jeung lahan nu teu aya tatangkalan. Berbeda dengan lahan yang tidak ada pepohonannya. Teu matak betah dahawana nyongkap. Tidak bakalan nyaman dan juga hawanya panas. Gampang urug bari nimbulkeun caah. Mudah longsor juga menimbulkan banjir. Tisna betah pisan cicing di panyirapan. Tisna betah sekali diam di pedesaan. Akina sok ngadongeng ngeunaan alam. Kakeknya suka mendongeng tentang alam. Carana ngurus lahan supaya jadi subur. Caranya mengurus lahan supaya jadi subur. Hanjakal Tisna kudu balik deui ka kota. Sayangnya Tisna harus kembali lagi ke kota. Sabab geus tereh waktuna asup sakola. Karena sudah waktunya masuk sekolah. Mun aya deui pere Tisna rek ka akina. Kalau nanti ada libur lagi, Tisna mau berkunjung lagi ke rumah kakeknya. Saentos ngaregepkeun carita, pek ayeuna mangga dieusi pananya di handap ieu dumasar kana bacaan nu tadi tos Bu Guru bacakeun. Nomor hiji, kamana Tisna teh diajak nyaba? Kemana Tisna diajak berkunjung? 2. Naon anu dipigawe ku akina Tisna? Apa yang dikerjakan oleh kakeknya Tisna?
Tilu, tangkal naon wae anu diarah buahna. Pohon apa saja yang diambil buahnya. Opat, naon gunana tatangkalan teh. Apa gunanya pepohonan. Nu kalima, naha Tisna make kudu mulang deui ka kota. Mengapa Tisna harus kembali lagi ke kota? Sakitu heula pengajaran ti Bu Hanek. Tetep semangat diajarna. Tepang deui minggon payun. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.